musibah kamari. Oh, musibah. Aya longsor. Lain. Iya meureun haju aya naon kitu gempa sorangan gede bogan. Lain. Kunaon tuh? Nu mata kulo aing botak, aing ulin ka PLP. Aju, aing ka cendelu pe kieu. Kapal hibur wung ka dieu. Kayak kasabot kabeh ku papa. Buat yang tidak tahu ya di TikTok nih, yang tidak tahu alamat Kampung Sabi, langsung nih daerah sini ini dia. Aing petak itu. Aing dah takut terjadi deh. Alhamdulillah kok. Alhamdulillah baik si aing. Alhamdulillah aing mah. Alhamdulillah naon sih ngomong lagi tadi kena teu isukan manggung tapi di Maudin urang ulah mikiran bayaran pan goblok. Pan Udin mah dulur anak aing mah pan teu nyaho dulur jeung pamajikan aing. Anak aing pasti aing balik kudu mawa duit. Ya nama ulah tau pokona urang mah ulah mikiran bayaran beungeut sia. Dengerin dulu kadal sawah. Lah urang ulah mikiran bayaran Kak. Karunya nyadakan di bawah zaman abah urang sekalinya. Wah kaputa toleng Heeh, urang mah ngartikeun. Urang mah heueuh ngartikeun tapi anak pamajikan urang jong moal ngarti urang balik kudu mawa duit. Tapi aing mah teu mayar mikiran bayaran ya. Ah bener budak. Aju nu mikiran bayaran saha? Atuh nu mikiran bayaran mah Udin. Atuh aing mikiran bayaran tenda aing nu mayar. Organ aing nu mayar, aing lah sanu mayar yo. Rugi aing mikiran bayaran deui. Ternyata kau kakak yang baik hati. Oh bener Adinda. Dasar botak monyong. Aing alhamdulillah kok. Nah, Tadi Kak dipoto jeung ibu-ibu. Kapanggih ka aing. Barang ibu-ibu ragam. Kok barang ibu-ibu ragam? sampai ada kumaha barang ibu-ibu. Janda kabeh. Janda. Oh, ada ibu-ibu barang ragam. Ka kue-kue janda. Maksudnya aya kue janda. Naon masalah kue mah cucur, ranginang. Aya kue janda. Naon? Tah, bolong tengahna. Kue janda ieu. Tadi rencanana cenah tok gedeung aing ngawarkeun bahan kue cincin. Take aing geus dikaluarkeun, kue aing ditihakan kapan aing. Aja sorangan. Sialan. Hei, Aing mah teu beuki. ayo Makan banget sih ya kelo. Perkenalkan orang tadi. Geus mutan jan. Siapa mah gede bagian tubuh gula ya kos kita kos belu. Naon. Ya kulitian aing. Kemarin aya gentong. Tenang. Eta nu nabeuna. Eta mah lain gentong. Kemarin aya anak putra bani hatur. Panjang nama di setiap kamar gerah sok aya di tengah teh manehna. Iyo. Kotak teh urang kan. Ya, tadi dia sempat kenakan diri. Kali yang macam ngadenge. Ya, perkenalkan nama saya Anto. Nah, kunaon bibit aing jadi jebleng. Indak kan jebleng nabi aing jadi monyong. Monyong nama kat. Ini monyong dia. Bukan jebleng, Dengan jebleh mana ge. naon jebleng mereka. Jebleh mah mantakan dia dengekeun ke orang-orang Jakarta, cewek-cewek Jakarta mirip jebleh. Enak untuk bercinta. Deh, daripada sia monyong, enak untuk naon? Untuk magali makam. Oh, pacu aing. Mending monyong. Naon monyong? Ya, ternyahun. Coba. Kata-kata cewek kampung, bibir monyong kalau dikunyah penuh dengan kenangan. Naon sebabna penuh dengan kenangan? Kita tarik semua kayak masalah kucing. Makin monyong, Makin jebleng, makin monyong, makin jebleng. nyong, bleng, nyong, nyong, bleng, 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 nyong, bleng, nyong. Lumayan bukan gue jangan ada kain jajan. Turun sampai Bukan artis, bukan artis. Ya 2000 doang ini. Satu nuhun kangnya. Aduh, atuh nuhun dirokok 2 kilona. Tarimakeun lah tuh, Bang. Hah? Tarimakeun aya menang rokok mah. Mungkin nangguan mere deui. Udah mere deui atuh tarimakeun deui. Eta Udin nyengil bae ieu tuh. Geus nya tadi ngawar, oh ka urang. Aing ngomong lah. Aing mah datang aing. Nah, Tuh. emang benar. Atuh dibayar kabeh Bang tuh. Tang gawe sanggup. Datang ka ieu mah mayar kabeh, pan bingung urang ngalawakna balik teu ngona naon. Kudu ka aing mah. Men taparawan teh gedeung.
Manyuguhan kopi-kopi acan di kang aing katanya. Dah sih kesana ge majikan diberi duit karena nyuguhan kopi. Ai sih kalawak apa curhat. Kadi. Sahanu meser boboko, kilang-kilang di Bekasi. Terus? Sahanu tos masian rokok, saya bilang terima kasih. Lele minta beli. Misi-misi mbak ya. Cek orang kota, terima kasih yang udah ngasih rokok. Lamun cek orang kota, kan orang Sabi mah lolobana orang Sunda. Beda. Coba lamun ngucapkeun orang Hatur Sunda. nuhun, tos masian rokok. Aya cenah ieu anu merantau di dieu orang Jawa. Talen deui. Kumaha? Sundoro cinggae rokok. Aya deui orang Cek. Cek, ada yang bisa. Kumaha? Bon-bon kam siang. Pinter. Ocong teh. Tersangka jerami sawah bisaan. Lain yang supana. Lamun cek orang Inggris. Inggris mah yang sekolah baheula. Kumaha? Thank you for the smoke. Aya orang Jepang, ujuk-ujuk ulin onangan kayak Bapak Udin. Ujung aing mah deui ya. Dua nomor itu apa? Satu. Lampes. Oh, ada mah ayamnya. Yang lampes. Mun. Yang lampes. Yang lampesan. Eyang, Lampes. lamun ieu mulapes. Mun Jepang beda. Mun Jepang kumaha? Arigato, rokone. Arigato rokone. Arigato, rokone. Hei. Orang Jepang mah ngalut, lobaan. Baju meureun rokok kabeh ka mamang. Kumaha dimakeunana? Arigato, rokone. Hei. Nah, kebanjab lah ya ini. Mun Arab lain. Wah, kana Mun Arab. mun Arab kumaha? Ai Arab mah asal nyaho ka al ke Arab. Oh, setiap urang hayang nyaho bahasa-bahasa Arab, urang kudu nyaho hareup al. Lah ulah wakang ngatas eta heula aing nek ngatas heula lamun misalkeun di urang hiji di Arab. Di orang hiji. Di Arab mah alif. Nangtung pan alif. Oh, nya. Ocong teh ya. Enggak aing nang alam. Lamun di urang mah sama. Di mana sama Heeh. fikir. Di Arab mah lain. Naon? Al-Katib. Di urang mah kalender. Al-Menah. Di urang mah bubuahan. Salak, sao, kacapi. Arab mah lain. Naon? Al-Puket. Tukang pencit. Al-Gojo. Lapangan bola. Alun-alun. Nya. Lamun urang di bare. Alhamdulillah. Lamun di bare na sautik. Allah sauti ka ama. Mantap orang mah paling seneng toh. Kunaon? Putra toleh lamun ngahibu daerah Sunda. Daerah Sunda. Sunda seneng. Sarua memang mungkin di daerah jauh di daerah Jawa ge mungkin can aya nu nanggap urang. Sarua bae mah. Tapi orang paling menahan senangnya Indonesia Sunda aja Jakarta. Senangnya kumaha sih? Lamun aya neangan urang. Ujuk-ujuk lain Sunda ya. Ujuk-ujuk ya orang Kelempang. Nanyakeun Kumaha? Mang Ocongna mana sih? Kaculi mana? Oh, gitu. Oh, nanyakeun Mang Ocong. Lamun misalkeun ka mana tadi? Jawa, Jakarta. Jakarta. Masih menahan. Kumaha? Ujuk-ujuk lain. Yang mana sih Mang Ocongnya? Kaculi menahan. Oh, nah. Lamun orang Jawa Serang. Mbong aing isin. Isin kunaon sarua bae beda-beda bahasa, Mang. Aing anu isin. Isina kunaon? Ujuk-ujuk lain neangan lain. Oh. Pugu-pugu. Endi Oconge di. Jagilang ngadeng-ngadeng aing mah. Hei, emang bos itu bahasana. Atuh bahasa Endi eta mana? Endi eta mana? Endi atuh ulah make ngeke. kan emang gitu bahasana mana? Sunda. Nu mana Mang Ocongna? Jakarta. Yang mana Mang Ocongnya? Jawa. Endi Oconge. Emang kos gitu mang endi oconge. Aja ditembaran ku baturna cenah. Kuah Kuah naon? tuh gitu maksudna. Oh nunjukeun teh kuah. Hah, kuah teh tuh. Endi Oconge? Kuah. Kadenge kurang lempok kuah conge. Mabok amat sih. Halo. Mas, Hah? assalamualaikum heula tadi kan urang geus. Tadi orang geus assalamualaikum geus nyambut ka para penonton. Mang langsung ditambalan. Waalaikumsalam. Buar kabehan. Anjing lah. Oh nembalan. Henteu. Naon? Naon sih? Assalamualaikum. Bener, assalamualaikum ayo. Oh, tuh, kabar itu ke, dulu tuh tukang dagang ya kena lekan baik. Nah, tuh nomor center tuh botokeun ngarekam. Oh nuhun Kang.
udah itu tuh, ya ibu tuh pakai tiung tuh. Anu 17 tahun tah umurnya. Hei, udah harus gaya. Di tukang, ya kok. Harus luhur. Mau gimana ke? Waduh, lele jumbo mabok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mending HS ka tuh ge. Sedaqallahulazim. Kan sedaqallahulazim. Ayo gosan itu doang ya. Perkenalkan nama saya, mungkin orang dikit apalannya. Nggak seringnya orang mau coba kasabi. Tak kudu naon kudu mereknya hau dia bisi anu can wau naon. Oh iya, pakai pantunnya. Atuh pantun boleh. Kue pancong dijieun kado si Ocong kos Aliando. Aduh. Batur galein gitu. Kue pancong di luhur pare si Ocong mah jor. Meli soto mangkokna meletak Si Anto botak. Iuraan bae. Geus pasti ka dieu sih. Nama saya Oong Ocong. Ngaran panjang aya. Aya. Ai panjangna kumaha? Panjangna beda. Tadi mana naon? Anto Wiguna Pratama Menjajah Tenggara Kulit di rumah mancanegara tiap prasetan nu Ismail Madu. No. Aing lain. Ocong surocong marocong tukang pancong ngagoloncong aya pocong dicong-cong-cong. Karena nggak bagus nih. Kunaon? Emang aya kotok nih dia. Maksudnya Tadi itu gitu. kita nggak ada naik. Coba deh lalalan sih. Ocong surocong marocong tukang pancong ngagoloncong aya pocong dicong-cong-cong. Lamun iya. Sebuah amat toh. Atuh jadi usap-usap. Acara nanti Acara kawinan. Ya, Bapak Udin eta mang urang mah geus dianggap keluarga punyana alhamdulillah mang. alah kamari cuek we tang kaing mah. Bapak Udin ngomong nya mang geus kasaya geus anggap keluarga. Teu ngaku. Dibuktikeun goencong aing keur kamari ulin ka imahnyana jam 9 peuting. Pas aing muka lawang horeng eta lawang teu dikunci. Pas aing muka lawang aing asup salengkah Bapak Udin aya di ruang tamu. Terus Langsung nyana hudak. Nulu aing haju ngomong kieu. Keluarga. Aing dianggap keluarga. Hebat kan? hebat banget sih ya. Eta mah ngusir dusun. Kudu keluarga cenah. Maksudnya keluarga tak keluar enggak lain keluarga. Singkat beongko ngomongna. Iya. Ih pugunya nah haju bawaan kue cong aing ditah diuk di ruang tamu. Adia diuk. Oh nyuguhan. Aing ditah diuk di ruang tamu. Pas aing diuk di ruang tamu cong eta ka pamajikan ngomong. Mah, eta kue anu di jero gerak kaluarkeun. Beuh cong. Sebeuh banget sih ya. Pan aing diuk di ruang tamu di jero eta kue di luar. Aing kumaha nyokotna. Hah? Aya tamu, weh kaluarkeun. Iya, gue mah di luar orangnya. Kok kan eta? Udin ieu. Kamari sia ka corona ka mana? Mang urang mah keur corona alhamdulillah mang kajenting urang teu usaha topeng ge mang jatuh menang aya hiburan Biji hiburan teu meunang. Kumpul-kumpul teu meunang. Kumpul-kumpul teu meunang komo kebo mah. Oh, kebo mah. Urang mang kreatif pamajikan urang mah. Naon? Jualan. Wih, mantap. Iya dong. Berarti teh sauyunan yang salaki. Nu mantap salaki nganggur pamajikan. Pamajikan anu ieu akhirna. Saya hidup semati. Ya urang mah teh bisa gawe naon deui selain ngalawak, selain di panggung. Oh, jualannya na? Jualan ya karedok. Lain. Gado-gado. Lain. Oh, jualan katoprak. Katoprak lu udah katoprak. Jualan naon tuh? Jualan TV, jualan kulkas, jualan lamari. Eta mah lain jualan dijualan dusun. Ih pugunya jualan. Dijualan. Kalau tinggal eta doang kompor nu dijual. Pantesan kain-kain masih ulin bersih kabeh eueuh. Memang Hah? corona. Urang mah keur corona alhamdulillah tuh belajar ngebon. Belajar naon? Ngebon. Mohe mang eta mah bagus mang. Ngaranna petani. Lamun urang dek ngebon sarojeng petani, aya mang anggaranna jang di pemerintah mang jang para petani. Ayo mah belajar ngebon. Atuh aya anggaran nang lamun misalkeun mamang geus panen ya pasti menang anggaran mang. Ngebon. Ngebon boteng. Lain.
Cabe ka panas-panas. Ngebon pae. Hah? Ngebon mikna pae. Lain. Ngebon naon tuh? Aing mah to ke corona belajar ngebon. Ngebon naon? Ngebon rokok, ngebon beas, ngebon minyak. Bon aing loba di warung ayeuna to. Eta mah ngahutang. Jika aing ngomong ngebon sih. Lamun teu boga beas mah ngebon we ka. Tuh kan bener kan? Ngahutang eta mah ngaranna. Ngebon dusun. Pengalaman ka mana-mana bae pengalaman. Halo, mik teh pae bae ieu. Halo. Mik na eta konsumsia bae malulu. Ya, meureun ieu baterena mah. Aya keneh. Aya keneh. Loba keneh baterena. Heeh. Loba keneh kos saha? Kos baterena mah. Itu mah kencang keneh tolol. Alhamdulillah aing mah. Dina naon dia naon. Tadi kok di alam kumaha? Kubah alam nama. Aca. Lain neulekeun antun neulekeun beungeut aing mah sia mah. Aing isin kieu bae. Aneheun eta mah aneheun. Halo. Ayo mik eta bae atuh no mik ya. Mik biasa. TikTok, halo TikTok. Eta TikTok eta sok diadu-adukeun kali. Asa naon sih dia? Gawe. Sia naon dok? Ngaran naon? Kunaon udin diuk bae. Lain ka dia udin. Ngaranna udin ucoknya. Oh, sebetulnya ucok babah. Pada ini ucoknya ada jangkung ucoknya. Dah ucok. Tuh udin. Suara jero. Tadi masa kegungenahan suara. Suara kegungenahan tadi mah. Eta gimana hon? Mana? Eta. Borok kegungenahan tah tarik keluar. Mah. Tarik keluar mah. Tarik keluar. Terus tuh suara solol. Mending nyanyi yuk. Nyanyi eta. Oh, mamang cenah biasana sok hayang nyanyi ieu teh mamang mah. Anu aya teh lagu budak leutik tuh. Urang ngajak budak leutik. Anu kita ini. Eta naon? Mamang kan tinggal ngejah doang. Dibaca ini itu. Dibaca ini. Gitu doang? ini dibaca ini. Nah, itu pintar. Boleh nyajanya? Ya. ini. Ayeuna. Ayeuna. Masa suka. Nanya semua nang deh. ini. Dah, baik namun dan kakak aja ditolak ini. Naon? Dibaca ini. Biasa aja keles. Ayo. ini. Dibaca ini. Aku dibaca aku. Enyet. Dibaca monyet. Coba satukan. Ini aku monyet. Iya, pintar. Ngalunjak sama kain. Di imah mah bu, bapak Ngalunjak ya kain. disebut monyet tirok tekeun. Dia mengaku. Ngalunjak sama ngalunjak lebah mana nih? Panen dulur siapa berenang? Dulur sia. Oh, atuh aja dulur sia kajen ti kumaha ge aing mau ngalunjak ka sia. Tadi monyet. Pan sia ngomong. Coba deh. ini dibaca ini. Aku dibaca aku. Enyet dibaca monyet. Coba satukan. Ini aku monyet. Alhamdulillah aku. Bos aing ngajar cenah ngetakeun. Macam-macam. Cik. Siap. Ya. ini. Cik. Sudah tengah. Udah tinggal kan. Jero tadi sama menata. ini. Cik. Loh. Cik. Kada di kan masa kita. Sudah tengah. Tuh ngagiung enggak? Oh, ngagiung. Ya. Siap. ini. Naon deui ieu sudah di dieu lagi. Apa kirinya? Kakirisan kalau. Sialwa. Jorok ya. ini Dibaca ini. aku Dibaca aku. Enyet dibaca monyet. coba satukan. Sian ngomong. Ka aing sian ngomong aing nyanyi. Ayo. Sian ngeregan. Marah batur mah sieun neuleun beungeut nanya nama urang hayang seuri. Oh.
ini Dibaca ini. aku ku Dibaca aku. mau anyenye Dibaca monyet. coba satukan Ini monyet aku. halo Kuduna kumaha? ini monyet ini aku monyet Oh, benar. Baca aja gitu. Ini monyet aku ini monyet Ada cerita aku. Kan gue ini kerjaan. Gue monyet aku. Tuh. ini Naon? aku Naon? monyet Aku ya. ini monyet aku sialuangan Naon? ala-alanya Ya baik, no. Saya punya tangan, mamang kena boga lagu eta. Mang, saya punya tangan toh aing boga lagu eta. Kosumasi. ayo teman-teman anak-anak Coba kumaha? anu kieu ya. Saya punya tangan yang kiri, yang kanan gitu. Maju. Sia merekakeun aing guruna. Cuma terus sekolah sirupna. Sia botak model naon sih ieu? Aing. Dia nggak tahu model apa. Nah, Kamu tahu nggak ini rambut model apa? model apa? Ini bukan cepmek ya. Cepek naon? Cepmek itu cepak mekar. Tapi ini cebolnya. Cebolnya. Naon eta? Cepak bol monyet. Emang bohong monyet kayak gitu. Iya naon. Nah, ayo. Ayo kabubuan cebolnya. Dia cepek cepak mekar. Dia cep naon. Iya, Naon. belum tahu dia. Saya tahu Model apa? ceplok. Naon artinya? Ceplok endog. Naon ceplok endog. Susun. Ayo ini. Siang aing nyebut-nyebut ke orang sabit yang aing botak yang nyalamun bae ya. Abah Amin, Abah Eta Amin, mana Abah Eta Amin? Hah? Anas. Bukan tuh. Kayo, saya. Kuya. Tuh. Baju. Mana ngelapot kah? Baju. Baju. Eta kudu adi hendak. Pan paling digantung kan. Entah ngakadung makan naon. Iya dikaplot ku sia. Enggak. Gantung kok. Kebo. Oe. Can nyambung, can nyangkol. Kunaon nih ragageun? Eap. Ayo. Saya punya tangan. Betul. Nanti bangunan sampai jasa kain sama Gila ini bosnya gila gede pas bedul. buatnya nama main lepeh mun gila. Saya punya tangan. Kumaha? Yang kiri, yang kanan gitu. Yang kiri, yang kanan. Ya. Saya punya tangan yang kiri. Emang kiri mana gitu? Beli. Iya. Yang kiri iya. Ini jadi pada banget. Apaan? Iya iya. Iya kiri. Saya punya tangan yang kiri iya. Iya cong. Mana eta? Iya kiri. Ayo iya. Di kanan. Kanan mah iya. Saya salah tolol. Iya di salah. Mulai karena Iya kiri. Iya kan kanan. Kanan iya. Iya kiri. Iya. Dibalik tuh. Mulai. Iya. Saya punya tangan yang kiri, yang kanan. Saya punya mata yang kiri, yang kanan. Saya punya kuping yang kiri, yang kanan. Saya punya kepala yang atas, yang bawah. Hulu, anda hulunya ya dua. Masa ulu aya dua lah. Eta lagu karakter. Aing nyanyi. Siap. Di luhur tuh. Di mana? Tadi dia di luhur. Lagak aing Moal. Mungkin lah. Moal. Aya asuransi aya. Oh dah sia. Ya. Ya. Jadi tengah-tengah. Bangetna kok lemah bangetna. Saya punya tangan
anu lempeng, anu bengkok. Woi. Woi. Ieu. Ih kumacak aing guruna. Biar nggak ngajebur ka sawah itu ngajak aing. Guru mah bebas. Saya punya kaki anu panjang, anu pondok. Aik nang. Geura gede, geura modar. Saya punya mata anu beureum, anu belekan. Saya punya kuping anu remes, anu baseuh. Lalu saya punya kepala anu bulet, anu panjang. Oh acara pernikahan. Nah pernikahan orang doakannya kedua Aing mata iluan bener bae. Sumpah aing mata iluan. Salah sia. Thank you. Masih ya sana. Sia saha? Aing saha ayo. Main kamu saha meureun. Kamu nanya, sia ocongnya. Heh, kamu ini pendekar dari gua hantunya. Sia ocongnya. Hah? Sia ocong. Heeh. Aing maneangan. Orang aya di dinya. Oh, maneangan. Naon sih sia? Ya, maneangan. Aing maneangan. Maneangan ngaranna neangan. Aing maneangan cenah. Aing mah neangan. Aing mak neangan. Adukeun bae lato-lato ya. Ayo. Aing mah. Yang kemana? Sia ka mana bae? Musruk. Hah? Tadi dia wae tadi ge. Aing mah kebal neangan sia ka Bandung ka Karawang orang di dieu. Jauh amat jangan aing di dia. Sia boga rokok. Hah? Boga rokok. Aya. Hah? Aya. Mana coba rokok? Aya. Boga teu? Boga. Geus kajin boga mah. Oh. Aing mah nanya boga henteu. Bu, Pak, ieu leutik dan sebarang leutik. Atlet ya, Bu, Pak. Atlet naon aing? Atlet Atlet naon? antara tulang jeung kulit daging eueuh. Aing keamanatan. Utolai. Bapak kula sia, main tolai bae. Ih, kita magahan sia. Naon? Sia teu leutik wae diurusan. Sia saha sih? Sia jeung aing kolatan aing. Aing keamanatan bapak sia satolai lain. Hah? Bapak sia tolai kan? Sia jeung nyana kolotan nyana. Oh. Kolatan aing juga panenna. Kolotan nyana. Maksudna Sia lahir tahun sabaraha? 73. Ya. Aing 89. Oh. Kolotan nyana. Ya Allah, kolatan aing. Sia lahir tahun sabaraha? 73. Ya. 89. 73 jeung 89 lobaan mana? 89. Berarti nyana kolot. Ah, maaf, Pak. Aduh, aing kakak aing ngacung tangan ka alok. Makanya sia ya. Gua pernah tolol. Atuh kerja ini mau kerneangan duit ka jenting sih. Benar. Kadang balikna karak. Da ka mana sia? Iya, ini belok kok. Merena ka saha? Tanyakeun heula. Kain. Leh, Tanya tuh. Kang mere, hah? Sweet menu Kita kieu. menyaksikan kebakan ya, mah. Sweet menu kieu lain. Suwi. Siap siapa lo? Ayo, tuh menang aing. Aku mau menang saja kerjaan dia jempol. Nuhun, ah. Ya, anu mare menyebut AA. Aing mah amanat. Amat naon? Amanat aing mah. Amanat naon? Orang mana teh si amanat? Hah? Gimana tuh orang mana? Itu. Lamun cek amanat ge. Mau cek Mbak? Bamana? Mau bibi? Bina. Mau AA? Anak. Amanat naon? Kita pagahan ocong, ulah nyampe kos gitu jadi jelema boloon. Bo. Fokus yang Cek si tolai. Kamu kabokan, tolong goblok. Kita pagahan silat, abe jaga diri. Asa kuna Eta kutu sia kikian we. Sudah banyak itu gituan. Tidak naon. kita pagahan, abe jaga diri. Kamari kos aing. Sia buka lemunan Aing kamari ya. Di Jakarta aya keributan.
Aing pangarupan. Batur melompatan aing mendoang teu. Ngalawan aing kaliak-liak. Bukan yang menawan. Dia tuh aing mah Cimande. Cikalong, Cikopi, Cikoboka. Cieu si aya we cieu. Dek belajar moal. Aing mah nyawa. Pertama lamun persilatan teh urang kudu pasang kuda-kuda. Oh, lamun pertama persilatan kudu pasang kupu-kupu. Tuh kan goblok. Kuda-kuda. Aing gila sama siapa? Gila aing lu ya. Kupu-kupu, kuda-kuda berangkat 2 kali, kupu-kupu. 2 kali. Ayo. Pertama orang pasang gandeng. Pantama kemek, aing kudu kenceng beureun. Gadia sia. Magahan aing guruna. Cicing benggo sia mana kuat. Jatuh kumaha aing. Wadaw. Suku aing goblok. Bulu edan. Apa aing suku? Di mana-mana mah gana tempoh anak kudu teh siap encan. Suku aing yang liak bae. Aing tape, koe mau diliak. Bisa mentuk, pincang bae. Kita mah kuat, terus belajar ke aing mah kuat. Kuat kamari ke aing aya mobil. Duang. Aing. Hirup, teu naon aing. Suku doang potong. Ente tadi. Yo, tengah. Bisa gilauin amat aing dia kalian. Aing diajak kongko ka dieu. Saminggu kene geus telepon ka aing. Ge malam minggu lain awakan di Sabi. Nah kitu ka aing. Kuari aing cek-cekan ku si goblok. Awak jeung ambok kedean ambok sia mah. Bayaran mah Gusti heula sia aing teh dibere. Manusia urusan tuh, jawaban tuh. Nuhun Kang. Iya. Aing sudah beres hasil. Aing mah cepet jauh. Coba yuk. Baju atuh. Atuh, kudu deukeut belajar silat mah. Kurin. Atuh kumaha tempatna ge sakieu doang, saya kumaha sih? Sieu bau hapok. Alor. Sabulan jadi seuseuh baju aing. Ayo kuda-kuda. Ayo. Kuda-kuda ya, Gus. Iya ya. Iya kayak dia. Aku pasti marah-marah teuing. Tok, marah-marah apa itu? Siapa? Lah dia, lanjut. Usahaan naik, bisi suku sia kaliak deui aing terek kanan. Sia mah aing laun di terek kanan, ang kencang terek kanan kumaha itu aduh. Ayo, moal ngarti saya bahasa Jawara eta mah. Sia pas mau naikan. Lu kencang, belum gitu. Cangkel tolol. Lihat, kayak rusak ini ya. Kadenge gigi ayo. Karunya di pelampang teh kadenge. Kadenge kalau aing nepi ka ditu ayo. Gua beli aku emang suara saya toa. Batur ge make eta tah. Enggak satu aja campur mainnya. Atau batur ge pakai pengeras suara abe kadenge ka ditu. Aing lain capek kulak-kulihan capek kusunggut sia ini yo. Kan sumut aing balap lompat. Ayo kura, sia tolong. Kali menguditna. Atuh heuh kumaha aing. Ayo, cek aing siap. Ayo, tah di tukang yo. Lu bener. Iya, ngor. Sak kenceng amat ini bahasa nyabakan. Anakna geus genep sih. Bingung aing mah. Anakan deui. Asal manggung. Asal balik panggung gitu. Aing. Tinggal tamu. Ayo. Di tukang kahareup. Ayo. Nah, ayo. Sepisan teh sih. Ayo. Dus, tas. Naon, itu sang dus. Efek suara dus gitu. Oh, ayo.
senyawa ding bae malah das. Aduh cok malah keceng teuing. Cepet. Kalian sih ya. Ayo gerak coba. Aja lah. Hah? Tadi mah Dus. kar. Naon kar? Sia dus aing kar jadi kardus. Lu ganti atuh lah dus atuh sia ulah kar atuh. Rumah anaknya nu elegan gitu. Ih, goblok. Gerak. Ayo. Dus. Kar. Ulah kar. Sia ulah dus. Aing mah nyambung ke kardus. Lamun beri prima kan efek suara mun nojok dia dus. Ulah pakai dus ulah. Hah? Ulah pakai dus. Ulah make dus. Ku beku. Ku. Hah? Ku beku. Kunaon? Ayo ku be. Ku. Bis. Kulap. Sia goblok. Ampun. Aisyah kudis. Lama kene aja. Goyang kamera guys. Me lah ujungna ulah sensitif me. Sensor. Bae me yuk. Ulah mual. Bung. Me. Ayo me. Hah? Kon. Aisyah, naon sih ayo gerak. Ayo. Kon. Kon. Hah? Kon. Kon. Udin. Peot. Lu siapa yang menang? Ayo. Mau dibayar sih ya. Masih yo. Oh iya, aku sih pakai sepeda motor. Dus. Kar. Ganti atuh. Ulang karni tuturkan aing bae. Dus. Maju. Suku maju. Katakan aing kelamil suku aingnya. Oh, jangan. Saguruan hayang keram. Kebal ting di dia jadi keram aing. Dus. Aya aku ucong capek aing. Aing capek tadi. Saletik pengen ucong. Terus ayo deh. Napas aing geus ieu. Modang los. Aing sabulan yang ansia sekali nak kepanggil kos kieu. Ayo. Kata kaya suku aing ini kenaon meureun aing Bisa urang. ditoken ka aing. Emang aing foto. Aing canggot. Oh. Atuh kajenting cangkeul ke. Kunaon? Jadi di curug kita kadi kita cangkeul. Wah. Hus. Lagi basuh. Aing mau beneran siapa? Dus. Maju suku. Maju tiola. Maju. Sia tiola. Aing mah murid kan tak murid. Gedeng. Keram. Gedeng. Aisyah suku kali ini sih lah. Lebih lama. Leleskeun heula sia deui maju. Emang gelut kudu leleskeun heula awakna. Takara majukeun yeuh. Suku lah. Terus. Aing mah aya masa gelut. Ayo mah yo. Salah. Teh Amin kalau itu. Teh Amin mah waktu ngerti. Kok bisa sendiri pagar kecamatan. Yang minum dong sampai dia. Ayo lah. Ngapain? Kangen tukangnya. Hah? Ayo. Kalau punya tukang kunaon? Atuh kanjut teuing. Jangan ditambal ku anto tadi. Ayo. Tempo aing. Goblok. Iya. Awalan kumaha tadi awalan lain kieu. Iya lu tahu. Dah. Tuh. Dibuka. Buka. Ayo. Betul. Ada poho aing ya. Tak tahu aing siap belajar modal aing. Ayo ingat. Langsung. Ngapain dong? Tengah apa? Naon? Naon sih ngomongna? Ayo latihan kuat. Ayo latihan. Oh, ayo kuat nih. Ayo latihan kuat naon? Wah. Ayo kos kitu mau lain kuat. Hoki. Ayo. Maju.
Dus, das. Pak. Tolong kacau. Tolong kacau. Anh được mặc ốm nạp đỉnh cái cô của kìa. Tolong. Sianya ke mana dia? Kesel ke naik. Cicing. Mulai ikut. Lamun siang ngestes buka kain, balik ke naik ke kolam kain. Balik ke naik ke kolam kain. Ke kudu pakai mic jadi ke naunan dia. Kesel ke naik. Tolong ayo lu, ketek kalau. Bantuan naik. Dia ke mana? Kita mau lalu ke. Lihat naon dia. Hah? Ngesel ke naik. Ulah gitu eta awewe. Dia kowe main HP, main taktik bae. Taktik TikTok, taktik. Eta nu di luar sore saya ku sia. TikTok. Dia mau magawe. Balik ke naik ke kolam kain yuk. Jangan. Panjang kata dibalikin kan orang majikan nah. Dulu masa saya tere pae. Buka bikin ngurah kene. Nyanet kawin kain menang ayang. Hayang dah. Ayangnya lah perebut aing. Aduh. Perebut cina. Mana mana ganti kocok rebut. Rebut yang naon? Perebut yang lele. Aing dianggap dumbo berkikilan. Ulah sok rumah tangga pakai. Aingnya menangin sia. Nah sih, dia lagi lu campur baik ya. Lalu labrak aing. Dia lagi lu campur ya. Berdiuk main tabrak gua. Cicing, aing keribut yang pamajikan aing cicing sia. Cicing sia nya. Udah sebelum marah-marah. Aing ya, dek kasia itu karunya. Karena sih aki-aki emang karunya. Makanya dek kasia. Cicing. Cek aing cicing. Kamu nanya dari sini. Tadi, atur ke cicing kita cicing bae. Aing sia nak naon sia aing. Nak naon sia. Iya, ulah. Aing kita gitu. Sia gara-gara sia. Ulah. Udah lan, lu ngapain? Pukul apa siapa pendek? Aing cicing eta budak. Ngapa pendek di rumah saya lupa. Cicing. Aing keribut yang pamajikan aing. Ini tunjuk ke aing sia. Wani sia aing wani. Hah? Sia wani ke aing. Udah. Sia naik ke sia. Wani, nah sia nih. Wani sekolah wani, hah? Isin aing lumayan cicilan mah sia. Cicing. Cicing sia. Sia nanaon aing campur bae. Naon aing cicing baju kadu. Ya sia nyolokeun aing bae kieu aing keributin pamajikan aing. Cicing sia. Terus kena aing sia. Geus naon sia? Sudah naon? Hah? Idi galah. Idi timbal di tadi. Gandong ka dia mah. Bejan. Cicing dong. Tadi. Tolong. Woi, tadi sia. Oke, hola ya. Turun. Ulah-ulah kadinya aing mah kadi tuh ge jadi. Terus kena aing. Oke, lemun. Aing kumaha kerokan lemun aing tekelan. Tadi sia. Ya. Beresin, udah tunjuk beresin aing. Pulangkeun aing ka kolot aing. Ayeuna kemeh. Jelas kuing dipulangkeun. Ayeuna baheuna. Lemari, tempat tidur, ranjang nu sukuna 5 bawa. Rejep 4, 5. Nu urang mah aya ganjelan. Tadi nah. Lemari, tempat tidur, kabeh ranjang, kabeh bawa balik. Punyana. Oh, bawa. Sia. Syaratna hiji. Naon syaratna? Aing ilu. Pindah. Mau pindah. Pindah ke tolong. Naon sih? Aing keributin pamajikan aing. Heh? Lagi lu campur. Tolong. Galak tolong. Aing ka aing mah suasia. Aing malah kumpul tulungan sia. Aduh aing gak ki aing ye. Kita getek-getek dari cing sia. Naon sia? Wesal kena aing ye. Naon sia? Saha? Foto-foto aing naon? Dia ikat dia mah nu tadi. Dia mah hebat. Terus bidang sia aing udah kacero. Tolong gerak aja sia. Kita gawe cenah aing pamajikan, nanti tambah gawe. Gawe mah. Rumah tangga mau kepala saya. Jelas para sia. Nyana lain gawe. Ya, dengekeun. Pandinya geus disebutkeun deh. Memeh kawin urang nikah heula. Nikah eta hatina. Nah nikah. Niat karena Allah. Tuh, sangat janji niat karena Allah kan? Iya bener.
Jadi kalau ulah nih kalau pas sewe, nih ada kena ulah karena nafsu, kan kena nafsu pas sewe kan? Oh iya. Ya, No. iman dan takwa, landasi hati sebelum iman dan takwa. Nah, bener. Kabeh kuat. Bener bener. Kak, gua kesakinan mau ada warohmah, ujungnya menangna. Roma. Aja ke kamar, hantem. Pas saya malu. Bantu banget. Cerai. Penting kena gitu. Jelas diceraikan, jelas dipegaton. Saya cari cingnya, saya cari cing. Aing kalau budak letik tadi kasih saha tadi. Si culai kesian sebenarnya mah. Aing mah cuma mikiran ya nama awakna letik itu. Saha nu izin kasih culai, sieun kasih culai. Aing mah teh Aing cuma do. Pan saya bajang aing babaturan meureun. Naon sih? Ceraikeun, ayeuna kene ceraikeun aya pulangkeun. Lah dipulangkan ku aing. Sia naon bokeun ka aing. Duit ke sia aing cerekeun mah. Pesekeun salah. Kok, coba urusan kok. Urusannya pasti Udah main bercurhat ya poek aing curhat kuna. poek. Kemenangan bahan. Poek. Iya, saya jelas kok dipegakeun. Pegatin ceraikeun ayeuna kene. Emang sia hayang kayaknya gitu hayang-hayang tuh. Iya berarti enggak nih. Gila. Ya kumaha tadi ngalayuna emang. Siap mimpi babogan ku sumaja mah nyawa aki-aki kan. Kocil Bisa menangkan dia menang di mana sih yuk? Penggunaan karunya. Aing mah karunya kayaknya karena sebab kita tadi aki-aki tare paeh, makanya karunya dinikah kurang. Bisi paeh. Emang tanahnya loba. Itu sih. Atuh tanahan yang naon. Aku lumayan Tadi bae. kan hujan-hujan tuh di lapangan. Ayo kan. Abe aya petir. Akhirnya disambar petir aing. Weh, 250 gede sia. Dia mah keselot. Sama selot bae. Kubur ero. Ayeuna pokoknya aing mah tengarti aing mah. Eta ini tengarti. Pulangkeun aing. Ih, pada sia dipulangkeun atau aing pulangkeun ka emak aing, ka bapak aing pulangkeun ku sia. Daripada siat bener ibutan bae nyontokeun ke batu teu bener, mendingan urang ke RT. RT baik geus. Udah nonton apa? Mana RT bisa nguruskeun. Sia nak ceraikeun deuk teu punya anak terserah. Kumaha dia teh bae. Ya. Ceraikeun geus. Kesalahan dia mah kesalahannya nak. Soalnya lo urang teu ka RT dia nyebut bae enggak bener. Nah kan, pertama kan ke deui urang kan. Ieu pada lebaran, bulan puasa. Yang bulan puasa. Aing teu boga pagawean. Nyana kita jadi kuli panggul. Bisa tolong deui. Manya awet juga kuli panggul. Nyana kan ngorakene aing mah geus kolot. Gedung dia puasa ribut kene kene Ramadan gedung deui. Tanggal berapa kan? Tanggal sabaraha? Paling sakit itu puasa orang menang. Akhirnya ke, urang ke bayar ya ke RT, di RT usunana. Soalnya lamun aja nama, urang kan bersuku. Ulah henteu teh urang ngahibur ka Udin nya. Da tadi oge cenah ngocong, saucap dua ucap di wayana lah pangyumpunankeun nya. Jadi urang lain aku ke sono, ka sadayana ibu-ibu bapak, khususnya keluarga besar Bapak Surajat, Mang Ocong saparakan ceng mohon maaf minta maaf pada seluruhnya nya. Komodi gedeng di bakal ngayakeun ibadah puasa. Jadi kami putar tolai mohon juga kami minta maaf atas seluruhnya. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dewi Ardia mohon pamit undur diri.